Oh, ngayap dia euy, mihon ah. Aduh, panas kieu. Gorengan mah yuk. Astagfirullah, telat euy. Aduh, capek euy. Gani, aya naon? Nah, jika nu sieun katingali kitu. Teu Ki, biasa wae, ngan telat sakedik roh, punten. Wah, siga nu karek maraton atau meren lompat ka warung heula. Puasa teh lain saukur nahan lapar jeung haus bae, tapi oge nahan boga leres kitu Kang Ali. Tah bener, sabab lamun urang puasa cicingan nih buka puasana lain orang bae nu nyaho, Allah ge nyaho. Nya, setan ditalikum bulan ieu ulah ngantep saha nu rek ngaganti maranehanana, oke? Ari maneh ngomongkeun saha? Oh, abdi mah teu nyares ka sasaha, nganderwasna aya nu puasa ti imsak nepi ka warung. Ya, tugas kelompok masih keneh kosong, tapi nah maneh bau gorengan. Teu, eta mah rasaan anjeun we. Tangkal kalapa di basisir pelengkung, ngan mau buah ka Imah Fariska, godaan gorengan barang-barang nggak jadi puasa sia-sia. Guys, mudah-mudahan puasana Enji ngamuguat kan. Puasa lain pikeun pamer ka batur, tapi pikeun ngalatih diri. Terus daripada mokel, lakung sae urang fokus karena tugas kelompok ayeuna. Teras ngantosan buka puasa sasarengan. Nya tuh, abi janji moal godin deui saterusna. Tahnya, mun anjeun lapar, ngan ingat sakedap dige bakal muka ngerjakan tugas kelompok heula, engke urang buka bebarengan di dieu. Ka pasar meuli semangka, tong hilap meser nangka. Bulan puasa bulan mulia, amal ibadah anu utama.